mun kono kopi we hayo. Naon deui geus pas sore kieu mah jang ngopi. Keur nyaose nya. Nyaose atuh kemana bari hujan, bari sore gitu. Ari uap pernah sakola teu? Ogah abah tingan. Ya pernah tuh sekolah luhur mah. Waduh, perguruan tinggi. Ini di tingkat 3 sekolahna di lantai 3 baheula teh. Oh, S3. 3 Eta tingkat 3. kelas 3. Oh, kelas 3. Kelas 3 ayahna di tingkat luhur. Oh, di Pasir sekolah anak. Di Pasir inget tuh SMP Negeri Jampang Tengah Gunung Anupang. Oh, nu deket kebon salak. Eta eta kelas tinggi eta sekolah tinggi eta. Ai sugan teh perguruan tinggi wah teh. Ngarala arti ari S1, S2, S3 mah gitu. Lain ari baheula nya, baheula ieu mah ya budak sekolah bareranal teh wah. Usok tawuran gitu Ari baheula mah bahanna jang. Sarua nya. Kan jadi ari baheula mah nya ai tawuran mah tara. Lamun gelut masuk. Oh, gelut mah. Maksudna ari tawuran mah kan gontok-gontokannya. Ari baheula mah ari teu dicabak-cabak teuing irung mah tara gelut. Ngan lamun gelut oge tara mah batur jang. Wah, bak pake duaan can tapi karungkad mangalulungsar. Di mana geus ngalulungsar weh cara rangkeul nyareri geus weh. Leuheung ai kitu mah nya. Tara zaman urang. Beda jeung zaman budak zaman ayeuna nih nya. Da mah baheula geus gede SMP teh jang. Anu diutamakeun ge kana bujur we gitu. Ka awewe baheula mah. Geus kararotnya baheula mah sekolah nya. Geus siap kawin baheula mah galalede rasaan teh nya asa galalede gitu. Ari calana parenek geuning merecet kalenek baheula mah awewe ge make rok yang sakieu tah baheula mah manutnya. Beda jeung zaman ayeuna tara riributan naon baheula mah tara riributan. Ya, ayeuna kumaha gitu. Ayeuna mah pan geuningannya eta budak sekolah, tawuran eta antar sekolah teh geuning. Aduh, eta bari. Sekolahna di Aradu. Sekolahna budakna. Ai guruna kamarahanna cenah. Meureunnan guru meureunnan kitu nya. Maling meureunnan. Biasa janjian gitu geuning. Make senjata kitu nya. Make nu karitu we biasa. Astagfirullahaladzim. Eta teh kuat di videokeun geuningan kumaha teh langsung. Adegan-adeganana teh. Nya teh heueuh. Eta teh hayang kumaha maksudna nya? Nya meureun hayang tenar meureun hayang kasebutkeun jago lah nu di daangna naon eta budaknya? Nu dahar mah kitu. Kejo nya? Kejo. Henteu maksudna nanyakeun teh lamun geus ngadaang batu kitu ka kareknya. Arek ngajago oge teu naon, anu dihakana kejo keneh mah jang nu jago di dunia mah gitu. Eta mah ari sabenerna namanya bagi ngadenge dina berita saliwat pan geuning ayeuna mah alhamdulillah. Asok ua ningali beritanya. Bapak Gubernur. Bapak aing teh Kang Dedi. Kang Dedi Mulyadi teh Gubernur Jawa Barat. Naon programnya. Naon budak teh di mana? Diasupkeun ka barak militer teh cenah. Dititipkeun gitu, Jadi dididik belajar di barak militer. Alhamdulillah. Naon ka Cida Panujuna mah sabenerna nama da. Jadi kawani teh kudu disalurkeun dina hal-hal anu positif. Bener teu? Bener. Da baheula ge kitu anu disebut are-are Surabaya teh kawani iso teh ngelawan bangsa deungeun anu jelas-jelas arek ngarusak, arek ngajajah ka karek kontok-kontokan tawuran. Seperti pemuda santri baheula mah nya. Hizbullah, aya banteng geuning nya baheula nya laskar pemuda anu karar itu Ansor segala macam. Lain bangsa sorangan, lain babaturan sorangan anu dilawan teh lain. Bangsa deungeun bari agamana ge teu sarua jeung urang kan. Nasionalisme dibalut ku naon? Jadi jihad. Wah, luar biasa pan. Ieu mah nasionalisme lain, jihad lain. Patriot naon gelut jeung babaturan. Jeung eta teh da anu diasupkeun ka barak militer teh anu dititipkeun teh wa lain sok tawuran hungkul teh budak teh. Kumaha deui? Budak anu banal seperti kenya budak teh ngeun kana game online we cenah kitu tah. Atawa kakolotna teu ngawaro kitu tah. Eta teh. Eta bisa dititipkeun. Budak basangkal budak basangkal lah kitu nya bisa dititipkeun ka barak militer. Sabaraha bulan cenah teh? Meureunnan eta mah
sabaraha genep bulan cenah mah nya. Oh sia karasa genep bulan oge jang geura Tapi eta teh wa positif sakitu mah nya alus. positif Alus gua mah programna eta. panuju daripada diasupkeun ka panyara mah jang Nah, naon da bener. moal aya efek alusna Moal. ari di militer mah pan jadi diajarkeun hirup disiplin jangnya Disiplin. tanggung jawab ka diri pribadi Nah, tanggung jawab ka masyarakat ka bangsa ka negara ka agama bener tuh bener jelas eta mah. eta mah luar biasa eta program bapak aing dipikir-pikir dina lebah kitu namanya Sok jadi lamun pek aya program hayang asup ka TNI teh TNI. kan bisa langsung meureun. moal tanggalnya Ya, moal tanggal bangunna teh. apaan dasarna geus aya meureun Heeh. geus aya eta bener aduh eta luar biasa eta program mudah-mudahan we eta sing naon teh kitunya sing jadi hiji jalannya Hiji jalan, jalan bener. hiji syariat generasi urang teh barudak utamana ulah ketika model kitu Pan jadi yang mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun sabaraha tahun 2043 nya 2035 sabaraha meureun Heeh, 2045 meureun nya 2045 cenah nya. Emang hade eta nya ti ayeuna luar di kitu. biasa da meureunnan arek dibentuk kumaha ge kudu keur ngora awi oge dipelengkungkeun keur ngora geus kolot teh pasti melengkung we gitu ulah generasi emas we ari ikhtiarna eueuh tapi wa kieu nya da meureun dasar di dunia perpolitikan nya eta program anu sakitu hadena lah cek urang-urang mah kitu nya eta elit-elit politik aya wae anu lah naon disebutna teh kitu teh anu nyawad atau anu kontra lah ibaratna mah kitu nya ari jelema mah kieu cek gua heeh beki pinter beki loba ilmu beki gede ego na aja oh jadi lamun gua misalnya jelema pinter Mang Unut pinter tapi Mang Unut mah rada paneuri umurna nya gua teh eleh program ku Mang Unut teh boga program nu hade nah teh iri doa kuduna ge aing meureunna da aing nu bijil ti heula ibaratna gitu jadi eta teh intina mah ego jangan kitu teh sieun ka piheulaan alus jadi cek bahasa urang Sunda mah jadi mung kaluhuran gitu cek ulah mah teu pantes kitu sagala rupa teh da naon teh sagala dipolitikan atuh hal-hal anu lah naon anu kitu mah program bagus tapi gini ari ngaromong namanya demi rakyat Indonesia demi generasi Indonesia make nyebut-nyebut hak asasi manusia majar cenah ngasupkeun budak ka barak militer teh eta teh ngalanggar hak asasi manusia cenah wa di negara-negara maju mah aya wajib militer kan bener anak dari 18 sampai sekian wajibnya tingkat 30 baraha wajib eta seperti di Korea Jepangnya dah ari sabenerna namanya eta teh kacida luar biasa na cawadeunana cek gua mah kitu cawadeunana sok program eta teh program eta halus da meureunna eta naon teh ngadidik generasinya itu supaya disiplin teh ya tadi cinta ka diri pribadi cinta ke masyarakat ke bangsa negara agama tingali hirupna TNI disiplin atuh benernya hade coba ayeuna deui nya naon di pamarentah rame geuningan ketika TNI naon arek karena birokrasi karena gitunya rame ari sebenarnya mah eta mah kecemburuan eta mah da ayo cek uang mah da ari nu penting mah di birokrasi naon nu penting bisa gawe nya bari jeung jujur nu pentingna mah itu ngan ari di urang mah sok loba ganeng teh jeung teh seubeuh teh jang lain wah hade wangkungan mah wah gitu da lobana mah teh anggota NATO jang para politikus teh naon ai NATO teh NATO itu teh ya lain NATO lain North Atlantic itu lain eta mah jadi no action talk only naon eta wa pihartieuna loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata pabelit we dina TV dina media ABCD ngabela rakyat urusan rakyat padahal mah eta mah ngabela pemajikanana jang ngabela manehna supaya bureuteu beuteung nu puguhna mah kitu cenah kitu teh teu neuleuh jelema kitu teh teu neuleuh teu ngilu bajuang teu ngilu berkorban teu ngilu ngadegkeun ieu nagara karah dol ngarungkadkeun nagara ngarusak nagara bener teu bener korupsi mah
rusak banget korupsi. Coba ayeuna naon rencana undang-undang naon anu disebutna teh hartana di eta teh perampasan aset pan rame ai cek urang mah tong di naon tong istilah asetna dirampas huluna ge dirampas tuh mau jadi masalah da soalna eta hakikatna korupsi teh eta geus ngarampas hak-hak ribuan jelema eta ngomong hak asasi manusia ari masih kena resep korupsi mah jang da teu karasa bener teu teu karasa triliunan miliaran rakyat leutik mah yang 50.000 kesang tina curungan bener teu gua masuk sedih yuk sekian 300 triliun misalnya ngagasap duit negara eta kuring mah yang 20.000 50.000 urang sok kabayang eta wa 300 triliun nya gede lain lamun pek dibelikeun eta kana dawat kitu nya kayak dibanyurkeun misalkan ke Indonesia bauna teh banjir Indonesia ku dawat banjir atau 300 banjur ku dawat eta sabara loba lah gitu eta urang teh nu penting mah da ilmu teh kudu dibarengan ku naon disebutna teh ku adabnya ku akhlaknya yang naon boga ilmu gari teh boga akhlak teh boga adab mah jadi ilmu tanpa moral teh dosa sosial teh jang jeung dewa ieu nya balik deui ka Bapak aing teh wa Kakang Dedi Mulyadi teh Gubernur Jawa Baratnya. Jadi rada emosi ya ngomong-ngomong korupsi teh gitu yang gantung naik ku saya digantungna tukang korupsi mah teu rarani mah keun ulah leuting loba teuing emosi wa geus kolot mah cangkar siri teh gitu jadi tong emosian kitu tanya bakti KKDM pan ari Kang Dedi teh geuningannya lamun segala rupa teh main nama naikeun budayanya karena budaya wae geuninnya sok aya mainna teh ngucapkeun naon bahasa Sunda nih naon disebut teh gitu teh istilah nama meureunnan silib sindang siloka sasmitanya gitu tah eta teh wa aya sebagian bahkan disebutkeun ku Kang Dedi oge nya cenah naon cenah disebutna teh eta teh mantra bahkan Nusantara TV cenah disebutkeun eta teh wa Kang Dedi cenah ngucapkeun mantra cenah santos pidato teh cenah lain mantra coba jelaskeun ku ulah naon nu kitu teh ari kieu nya jang anu lamun naon martabat hiji bangsa aya dina budayana jeung bahasana lamun bahasana awut-awutan budayana ge acak-acakan ceugeungnya lamun budayana acak-acakan bangsana ge rusak bener orang Sunda teu bisa bahasa Sunda diri ibarat cai diri ibarat lauk cicing di darat beneran bener tuh bener ya liur paeh bisa jadi lain mantra dah dina bahasa Sunda mah beunghar jang loh di pangbeungharna wah tuh bahasa Sunda mah lain eta mah jelema nu teu ngarti lain nu teu ngarti kadang-kadang lain teu ngarti nya kabalinger teh ya pinter kan kabalinger gitu pajar teh cenah bapak aing teh ngomongkeun ucap mantra cenah da pedah meureunannya anu diucapkeun teh lain bahasa Arab wa gitu pedah eta teh jadi disebutna teh nu kitu teh mantra gitu jadi lain bahasa agama padahal mah mainna teu ngarti meureun agama di mana asal narek nanya agama teuing teh agama teh di mana coba wargi agama ti Allah agama ti Allah kana hate bener teh bener ti Allah kana hate lain ti Arab Kangjeng Rasul orang Arab gitu agama mah ti Allah kana hate da najan onghang-onghangan pinter bla ge ari tenembus kana hate mah jangan mubadir da sagala rupa perkara ibadah naon ge balik deui kana hate balik deui kana keikhlasan bener teu bener yakin ayeuna kieu ibadah anu sedekah anu salat anu nya bari bahamna blabi blu naon ngabab blam kitu nya macakeun naon ayat-ayat kalimah suci nya gitu tapi manehna sibuk milang-milang ganjaran milang-milang pahala bener teu berhitung ya ibadah teh sabaraha yang langsung dikulian lamun salat anu naon teh ganjaranna saanu pahalana saanu tapi itu dibarengan ku keikhlasan moal nepi jang moal nepi moal dihargaan ibadah urang ke Gusti Allah moal tanpa keikhlasan
Hari mah ningali semodel KDM Kang Dedi ikhlas ketinggalin jalma teh kitu arek mamajukeun. Jeung begitu mainan ngomong langsung karasa ka rakyat. Cek aing mah kieu deui lamun sia ngarasa lain urang Sunda tong riweuh. Bener teu? Bener. Da aing bener orang Sunda urangnya jadi aing. Jadi galak gitu Iya teh. Iya, anu ngarti karena seluk-beluk daerah aing teh beneran orang Pasundan, daerah Parahyangan, daerah Pasundan teh nya urang Pasundan. Kira-kira lain urang dieu mah tong sok ikut campur mun heulaanan secara sederhana ieu. Da meureunna tadi teh kearifan lokal. Nya anu kudu dijunjung tinggi teh. Oh, di daerah anu mah kieu maju teh, di dieu mah kieu can puguh sarua. Bener teu? Da jenis anu disebut arek tatangkalan, arek makhluk, tiap-tiap pulau, tiap-tiap daerah beda. Aya hewan endemik bener teu? Beda jelema beda. Ulah ieu mah orang Sunda. Carana kieu orang Sunda mah geus urang kumaha. Tiap daerah beda budaya badan gitu. Kolot baheula mah nya ieu sakenyaho uwa dina naon ngelola keseimbangan alam oge boga kearifan lokal jang. Aya bahasa kieu gunung pasir anu bulistir gerak kayan. Bener teu? Bener. Lamping anu lungkawing gerak awian. Lebak anu neplak jeung gerak sawahan. Geus kitu naon teh Tegal jeung Sampalan, Reuma pek humaan, leuweung tutupan. Lain kabeh dibabad, digunulan. Bener. Akibatna naon? Erosi, longsor, banjir. Akibat teu nempatkeun perkara dina tempatna teh ya. Bener teh? Bener Pak. Apaan cek keterangan oge? Pan aya paribahasa kieu geuning wae nya. Leuweung dirusak, cai na beak, jalema anu balangsap. Gitu. Apaan aya titipan, tutupan, garapeun ujung cawisan. Aya titipan teh kumaha? Titipan? Titipan mah atuh misalna teh amanah eta mah nya. Amanah ieu lamun teh mah ceuk kolot ieu sirah cai ya ulah ketika di naon? Dirusak, luar ke urang dirusak. Gitu ajab ka ditu teh pan cai saat. Bener nya. Teh kau pahala dosa geudeung tutupan. Dina orang Sunda mah nya lamun ditutupan aya batur, urang teh tutupan. Bener jang? Bener. Tutupan. Aya batur atau kabutuh batur lamun urang mampu mah tulungan, ku urang mampu samampuna urang nya. Titipan teh harta diri urang segala rupana ge titipan. Cawisan. Naon aya cawisan? Cawisan mah hiji perkara anu kacida naon teh kitu teh meunang barang berharga eta mah. Moal beja-beja ke dewe nya dina video nu lain. Dina video nu lain gitu. Moal bakal dibeja ari cawisan mah karak tilu we kitu. Karak tilunya. Nuhun